lah nilila yang angkot tuh ngaliwat-liwat acan yang angkot lah keburu hujan manten Jawa tuh angkot Aya si Akang gini. naon atulah ieu deui Bade kemana Kang? ieu urang keur megat angkot euy Megat angkot. Bade angkat ke mana gitu? hayang nyaho teuing Bade kemana ari Akang teh ih. Megat angkot waya kieu. Bade hujan. nah hayang nyaho teuing atuh urang rek ka mana oge kumaha urang rek megat angkot ieu kumaha urang we maneh teh teu kudu hayang nyaho Tadina bade pami tujuanna saya gitu tapi bade ngiring. milu segala maneh mah kurang aya keperluan biasana sok ngaliwat aya angkot ka dieu Moal aya Akang, moal aya angkot ieu mah. ari maneh nyanyahoanan sok tau bah Dalara satu ka dieu mah moal aya angkot. bawa aya sia Bade ka mana kitu Akang teh ieu teh? urang bisa hayang nyaho urang rek ka Uganda nyaho Alah, jauh gini bade naon ka Uganda. erek nguseup Waduh, piraku teu nyanak jujur. kan ke di ditu atuh jejeurna aya kari meuli Boga kitu duitna siga nu boga wae ieu mah yeuh. aya tuh Boga sabaraha kitu Kang? aya urang mah loba duit mah kalem we Balaga si Akang ieu piraku nguseup ka Uganda. Kana angkot deui. ari maneh bae atuh kumaha urang rek kana angkot oge nu penting mah nepi weh Moal aya tuh Akang angkot jurusan ka Uganda mah. Ari Akang. Nah teu ngabako Kang. malah nanyakeun bako eueuh teu ngabako aing mah eueuh pahpir hiji-hiji acan Karunya teuing. Megat angkot teu bari udud teu pantes atuh Kang. nah maneh kalau kamamatahan urang bae atuh urang rek megat angkot teu bari udud oge kudu ngabako wae Me pantes we katingalina da sanes di pom atuh ari Akang teh ieu teh. terserah urang atuh rek bari udud rek henteu ge rek di pom rek di mana wae ge piraku kudu udud wae Ngalepus we atuh siga kereta api biasana ge. ken sudah teuing aing kudu udud wae siga kereta api maneh meureun Bimetara. Udud bako ge anu biasa we tara nu kawak. bae urusan maneh eta mah ari eta maneh rek ka mana Bade ninggalan eta tah. Parapatan. parapatan make kudu ditinggalian eueuh untungna ninggalian parapatan Sugan we atuh menang acis atuh kudu jelas ujug-ujug menang acis we di parapatan bari ukur ninggalian nya. kasamoal mungkin adek majag meureun maneh mah nya Geningan apa? pujag pajag we ieu mah ieu pagawean teh boga kaera hayang ke aya nu newak ku polisi Embung atuh Kang rek diakalan we majegana kumaha. Ari abdi mah Kang majegna sasaran ibu-ibu gitu. Janda terutama.
ah kemana wae mana eta majegan ibu-ibu ka karunya bawa jang meuli deungeunna eta teh moal duit teh bawa dek ka pasar Pugu eta Kang sasaran teh. mantong sia kurang dilaporkeun ke polisi Antong Kang tong teh. mantong sok pajak ngewa komo bari mabok mah disurungkeun ge nu mabok malabu Nya Kang abdi kamari ti Dagor juntei ka jalan. nah bisa kitu Ditalapung ku Kang Abbas. tah keras ageningan maneh teh aya nu nalapung gara-gara naon Gara-gara majik ka manehanana teh boga duit. Terus ngajong ke urang teh. Urang kan keur mabok tuak nya. Da itu langsung ngajongking urang ka jalan. puas ya matakan maneh teh tong asa pajak-pajak